masih penasaran ke si tante. Barai torek dikawin ku aing. Malah kawin yang batur. Tapi aing aina boga kesempatan ya. Maneh nangis jadi janda. Kita sah, sini motor. Ani, Kang Badri, sugan teh saha? Orang nu ganteng. hari maneh keur naon cenah lupa di dieu Ani? Kenangguan jodoh Kang Badri. Jodoh mau lah di tongguan, tapi di teangan. Hese Kang Badri. Ani, bener gitu si tante geus bisa jeung salakina? Heeh. Sip lah. Oh, Kang Badri ka dieu ge arek ngadeukeutan ka bogoh baheula nya. Ani, sugan be aya nama aya kesempatan deui jeung ngahiji. Kira-kira aya eueuh nih tante Endi imahna. Kunci kieu mah si tante sok ulin ka kebon. Kita boga urusaneun. Ari kitu mah Kang Badri arek nyangkeun si tante lah nya. Wah gawat ieu mah Kang Badri rek ngadeukeutan si tante deui. Padahal aing ge daek ka Kang Badri mah. Duda ge duda kaya. Lah aing menek lewat dieu lah ka kebonna. Santai aja lah tante. Nyampe ke kebun. Ini kebun tante Eka. Suasananya bikin tenang tante. Namanya juga di kampung Eka. Kamu betah di sini? Betah sih tante. Tante, kemarin aku bertemu sama orang yang agak culun itu. Siapa ya tante? Oh, itu namanya si Ono, Eka. Oh, si Ono. Iya. Sugan aya si tante lah di kebona. Tuh, orangnya. Eka, Iya, itu orangnya tante. heh, Ono. Eta saha tante? Oh, iya ponakan tante nu teh kota. Siga si Jamil tante. Siga si Jamil kumaha, Ono? Pokona mah sarua jeung si Jamil. Sarua naonna, Ono? Pokona mah gelisna sarua be jeung si Jamil. Bener cek si Ani. Si En aya ya di kebon. Teangkeun ulahnya. Tapi aing isin kene yeuh. Bener Kang Badri nyamperkeun tante En ka kebon. Hari maneh rek naon nyamperkeun ka kebon Ani? Tuturkeun Kang Badri lah. Kebeneran kitu mah Ani. Kebeneran kumaha? Tah, maneh ayeuna ka ditu. Pangbejakeun ka si En, aya Kang Badri gitu di dieu. Bung lah ih. Kayak dibere kurang.
Bere naon? Pokoknya tadi beren nu beureum. Benernya? Oh. Ya, Ibu sama lain berem. pokoknya mah kayak ditambahan deui. Benernya? Oh, geus. Halus. Tante, ayam mantan tante karage. Saha Ani? Kang Badri. Nu bener Ani. Di mana ini jelemana? Tuh, ayah keur ngintipan bae tante tuh. Emang mau apa dia kesini tante? Atuh mana tante tahu. Lek naon cenah Ani? Tante, Kang Badri, mana tante ditinggalkeun ku salaki tante ge, tante goreng cenah. Kurang ngajar teh si Badri. Ani ka dieu ge. Naon tante? Hong, kira bejakeun ku Ani. Geus sirah ka ditu. Oh, Apa sih tante? Gak apa-apa Eka. Kumaha nih? Dibejakeun. geus, Kang Badrina kita ka ditu bae. Nu bener mana Ani? Bener, gerak ka ditu. Rasakeun maneh Kang Badri. Lek naon maneh ka dieu? Pancena teh ka dieu ku si Ani. Aing mah ditahan ge balik ka sia. Jeung naon sia ka dieu? Aing mah giru kene ka sia. Aduh aing. Si Ani kumaha ieu urusana? Heh, cek aing teh balik, geura balik itu, balik. Balik teh balik. Heula aing ngobrol heula. Balik. Aing balik. Enggak, tante, dong. Sok rasakeun Kang Badri. Bungana nyoekeun Ani.